Hiji waktu ngangon doma, katiga ngangon doma. Pada ngalaman urang ngangon doma. Ai ngangon doma teh kan sore. Nyarokot sangu ka imah. Ai mekal teh jeung asin sanai. Curintik si sisitna teh digoreng teh gitu tah. Ari samelna sambel cabe hejo teh ya. Anu diseupan dina sangu. Reno sekurang tarasi. Eta mah nikmatna da mawa kana lantang teh. Gemul. Cik budak urang ayeuna bere dahar jeung sanai. Anu janten murang kali. Soalna nalika urang ya ieu. Pasti sadayana pada gaduh pengalaman terutami tina masalah murang kali urang sadaya nya punya. Kirang-kirangna ngadidik murang kali teh kacida pisan hesena. Sabab da jujur ari urang mah ngurus murang kali teh loba nyaah dulang tibatan nyaah puluang. Loba nyaah dulang daripada nyaah puluang. Urusan kahayangna, urusan beteungna, urusan kebutuhanana ku urang teh senantiasa dinaon? Dicumponan. Sieun budak urang teu sarua jeung budak batur jajana, sieun budak urang teu sarua jeung batur kendaraanana, sieun budak urang teu sarua jeung batur angwanana, senantiasa diayakeun diupayakeun. Tapi luangna kurang ku urang dinaon. Cek PRW teh mah bareto lamun teu daek ka sawah teh urang teh dicarekan ku kolot teh. Pan ayeuna mah budak urang lamun ka sawah ku urang dicarekan budak deukna naon jig ka sawah. Bareto mah urang pan dititah-titah ka sawah teh. Lain cenah batur mah itu ngagaru loba gaang keur budak. Bareto mah baruki gaang teh urang teh. Keur can apal. Upami simut mah kengeng. Usum halodo turun hujan simut lalineuk. Pas sore PRW hujan ngabiribis apan barudak anu mareujeuna teh ngabring ka sawah. Naon? Ngala simut diwadahan kana botol. Datang digoreng muni bareureum. Asana asa hurang, tuang teh jeung simut teh bener. Budak ayeuna moal apaleun kana simut naon nu kumaha simut bedog, nu kumaha simut putukul, anu kumaha simut birit moal apaleun barudak ayeuna. Komo lamun kudu nuang rasana simut. Oh, baretopan urang makanan favorit simut. Da eueuh di deungeunna. Yang simut. Hiji waktu ngangon doma, katiga ngangon doma. Pada ngalaman urang ngangon doma. Ai ngangon doma teh kan sore. Nyarokot sangu ka imah. Ai mekal teh jeung asin sanai. Curintik si sisitna teh digoreng teh gitu tah. Ari samelna sambel cabe hejo teh ya. Anu diseupan dina sangu. Reno sekurang tarasi. Eta mah nikmatna da mawa kana lantang teh. Gemul. Cik budak urang ayeuna bere dahar jeung sanai. Boroning jeung sanai, nog ditunaan. Kan ibu mah dina nog sok ditaruna nog teh. Bisiang tuang mah cenah goreng we nog. Muni bararosen cenah mah jeung nog wae tuang. Kitu ana mah. Nyebut bararosen tuang jeung nog wae. Bareto mah hayang jeung nog teh masya Allah. Ngagoreng hiji diipiskeun teh dikeuretan. Samet sewang. Nakatel teh jadi gede hiji. Eta cangkang enog anu urut ngagoreng dituna digigireun hawu di beleuman ku urang. Peletek keluar dilamotan deudeuh teuing lamun sek ayeuna. Kumaha teuing eta. Manawi kaprihatin urang kapungkur, pengalaman urang kapungkur, terkadang peurihna eta teh sok janten peurah.
manawi sepuh kapungkur jeung sepuh ayeuna aya perbedaanana. Kumaha perbedaanana? Budakna riab tapi anak nu riab kabeh kabere sawah. Budakna riab tapi anakna kabehanana kabeuli tanah lembur. Si Cikal itu, si kadua ieu, si Pangais ieu, si Bungsu ieu geus aya can. Sawahna nu itu. Ayeuna urang teu bisa ngawari sawah ka anak. Tuh sapalih, anu sapalih mah tiasa. Hartosna budak riab tapi sawah kabeuli. Ayeuna budakna saeutik tapi sawah teu kabeuli. Ulah iya aya ku kitu aya kapungkur malamun bumi kan asal ngadamel. Da ayeuna mah tukana bumi kana kendaraan begitu. Karena gaya hidup ayeuna mah janten gaya hidup. Gaya hidup namanya kapungkur mah modal dipayunkan leres, ari ayeuna mah model. Mata Allahumma sholli ala